Cipanon Indung ayeuna nincak bagian ke-14 para mitra teh karaos. Sabada mangjana makin bagian ke-13 ayeuna nganca bagian ke-14. Hatur nuhun kasubri kaum dangu nu paros noel subscribe sareng loceng. Hatur nuhun prayogi kauninga loceng kanggo para wargi sabaros ngawartosan ke dina waktosnanya. Biasana para mitra keleneng dia tukang es. Mangga aduh para mitra sadaya es keleneng cenah. Wah diteraskeun para mitra mangga atuh Cipanon Indung kerangan kilik sadina bagian ke-14 urang lajekeun mangga ngaturkeun nuhun ulah kirang-kirang yang ngapunten dina kakirangan sareng kalepatanana dina ngadugikeun ieu dongeng. Hatur nuhun kasadana para wargi mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng carios nyambung judulna Cipanon Indung. Ayeuna nincak bagian ke-14 teh karaosna para wargi. Mangga urang lajengkeun bae etang-etang hiburan pangbeberahmana. Dua poe ti harita Buwati geus bisa dibawa balik ka imah. Lantaran tatu teu pati ngabahayakeun ngan ukur kadupak palebah sikuna ku setang motor, nu saterasna kabantingkeun ka sisi, atuh nuruk sakte ukur urut ngagerelengna wungkul awak barared kasebutna tatuna henteu parna. Ari nu tumpak motor sugana meunang katerangan ti dokter, yen tatuna parna. Sabab bocok palebah palipisanana tapi aya harepan keneh. Kana katulungan nyawana. Dacek dokter ge aya keneh milik sugana boga niat rek ngabantu pikeun ngawaragadan eta jalma, tapi ku pihak kulawargana teu ditarima lantaran ngarumasakeun yen nu tumpak motor anu salah. Sabab gagabah jeung rasa maneh ngajalankeun leuwih ti misti. Sakitu oge untung bet aya keneh milik nyawana katulungan keneh. Dacek taksiran masirahna kudu bejad neungar aspal, kitu diantarana beja nu katarima ku sugana ti pihak nu berwajib. Sadatangna ka ibah Buwati truy digolerkeun dina kasur di kamar. Dacan jag-jag pisan awak masih keneh leuleus pipikiran dipangaruhan keneh kuno karuwas. Ditamah ku handeueul anu minuhan dada utamana mah ngarasa kaduhung sagede gunung geus milampah nu lain-lain. Geus rumasa para mitra cenah harita Buwati teh. Memang hiji hal anu memang dilarang pisan para wargi. Nyaeta nyangka anu lian bari jeung can puguh kumaha talajakna. Para wargi sadaya harita Bisarmi tuluy nyarita. Kumaha kaayaan juragan istri teh agan? Bisarmi nanyakeun sanggeus anu gering merna. Sugana pok ngajawab. Kaayaan ibuna mah can sehat bi, tapi tatunan teu ngabahayakeun. Ieu perkara perlu diperhatikeun ku urang, utamana bibi anu baris miara nu gering beurang peuting. Wayahna nya sing toweksa. Sing apik jeung taliti, ulah aya kakurangan mun anu gering aya kahayang. Pek ku bibi alu urus. Sabab kuring mah kudu digawe atuh loba tugas di kantor anu kudu direngsekeun. Pagawean nu katuna kamari kacida pisan lobana. Kan tenan atuh agan tangtos ku abdi diperhatoskeun. Nanging upami abdi hoyong terang kana lalakona, nah kenging atanapi henteu. Kumaha teh kawitna meni asa bet janten kieu geuning. Payah nabi teu kudu hayang nyaho lah. Pokona mah cilaka we pokona mah. Ibuna teh. Muhun cilaka nanging naon margina? Bisarmi jiga nu panasaran. Tapi sugana teu daek nerangkeun sok sanajan geus nyaho kana sagala rupana. Sabab ku Buwati kungsi ditanya, Buwati teh di rumah sakit. Kabeneran daek wak cabalaka sajujurna ngan Buwati aya pamenta ka salakina. Sangkan lalakon ulah kanyahoan ku Bisarmi. Basana teh era cenah nu matak sugana teu wanieun medar lalakonna. Geus bilah teu kudu nyaho pokona mah. Sarmi teu ngomong deui manehna teu wani maksa kadunungan. Tuluy ngaleos ka dapur rek nyayagikeun dahar beurang. Sajeroning digawe teh Bisarmi teu oleh mikiran dunungan awewe. Nu lalampahanana teu mata kaharti jeung kacidaherana lalakon Buwati bet jiga nu dirusiahkeun ulah kanyahoan kumanehanana. Heran aing mah. Nah kumaha lalakona atunya? Ini asa teu kaharti teuing. Nah katabrak motor teh bobodohan kitu atawa kumaha?
Asal lieur kana hulu, loba nu teu mata kaharti, ceuk Bisarmi dina hatena, bari tuluy digawe sakumaha misti. Ti harita Bisarmi tambah deui pagaweanana lantaran kudu ngurus anu gering kalayan taliti. Daharna, mandina, pakena kabeh diurus ku Bisarmi. Dina ngajalankeun tugasna estu geten jeung tulaten. Sabar sarta teu bosenan. Malah bangun anu nyaahna keur kabuwati teh sagala rupa paparentahna dijalankeun kalayan hade. Taya nu matak nguciwakeun. Atuh lila-lila Mabuwati jadi sadar kana kasalahanana. Manehna ngarasa kaduhung sagede gunung bet goreng hate ka Bisarmi. Dina hiji poe Buwati nitah diuk ka Bisarmi bangun anu daria naker. Gek Bisarmi diuk sisi ranyang panon melowong kanu gering. Nu harita geus maju kana sehat malah mageus bisa diuk kalayan teteg. Palai naon agan mangga saurkeun ulah asa-asa, ceuk Bisarmi nangtang hayang diparentah gudunungan. Lain rek aya pamenta kuring mah bibi tapi rek ngajak nyarita. Kuring teh bungah jeung gede hate sabab boga pagawe nu tulaten jeung geten. Taya gawe nu nguciwakeun. Tah ayeuna kuring rek wakca balaka ka si bibi sangkan hate kuring bisa tentrem. Ceuk Buwati daria naker. Panon melong ka Bisarmi nu bangun heran. Nah ya pikir saeunaon atuh agan abdi mah meuni asa leuwas. Na teu tentrem upami aya abdi di dieu. Ih, lain kitu bibi lain. Kuring teh asa kahutangan budi ku bibi teh. Anu sakitu hadena getol digawe jeung satia kadunungan. Sedengkeun kuring rumasa geus goreng hate. Nyangka anu teu puguh ka bibi. Tah kulantaran kitu kuring minta dihampura ka bibi omatnya, ulah teu dihampura nyabinya. Ih juragan. Nuhun we ari kagungan manah kitu mah atukan tenan ku abdi ge dihapunten lahir batin. Malih mah abdi nu dada dihapunten. Margi rumaos seueur kalepatanana ka juragan. Bisarmi menigiak ngahampura hatena ngarasa bunga. Syukur bibi kuring reug-reug ari geus kieu mah. Tah ayeuna nu kaduana nya kuring rek nebus kasalahan ku jalan ngarobah deui pelaturan nu geus dibikeun ka bibi. Naon-naon nu geus disebutkeun kamari ayeuna mah teu kudu dipikiran. Hartina mah teu tulus teu kudu kitu. Atuh sajabati kitu gaji bibi naek jadi 10.000 sabulan. Ieu teh minangka pamulang tarima ti kuring ka hiji pagawe nu bager jeung satia. Atuh mending ngemplong hate Bisarmi teh. Ngarasa bunga jeung bagja. Sabab dunungan awewe nu tadina galak jeung judes ayeuna ngadak-ngadak lempes, bager jeung pikaresepeun. Hatur nuhun atuh juragan katampi kateda pisan. Nanging kumaha atuh kapalai juragan salajengna? Ceuk Bisarmi meuni marah mah. Teu aya kahayang naon-naon bi, cukup we sakitu kuring mah. Jung geura digawe deui sakumaha mistina. Kade sing bener ngurus barudaknya. Ulah aya nu kakurang. Kuring percaya ka bibi nu baris bisa ngurus budak. Mangga insyaallah agan. Unyuk sumangga bade diestokeun pisan ku abdi, mangga atuh permios. Nya jung ka itu. Bisarmi kaluar ti kamar bari mawa hate nu ruggina. Dunya asa ngalegaan deui kapercayaan kana dirina pribadi beuki nganelan. Beuki namahan kadewasaan dina nggoning hirup di alam dunya. Rai poe teh Bisarmi teu weleh satia ngurus nu gering. Sakabeh pagawean ditangkes ku Bisarmi kalayan hade, taya nu matak nguciwakeun. Akhirna Buwati jag-jag deui sakumaha biasana, malah mah geus bisa digawe neruskeun rencana jeung hanca nu katunda. Kula warga Suganda Sukabunga lantaran geus taya nu jadi bang ngajadi pikiran. Karudet jeung karibeuh di rumah tangga. Bang baluh teh ayeuna mah geus rengse. Buwati anu sulit ati belang bayah geus meunang hukuman tina lalampahanana. Akhirna sadar jeung eling kana dirina. Bisarmi beuki betah tumaninah digawe di barung ku hate nu tentrem. Atuh waktu teh teu karasa nyerelekna beak poe ganti minggu. Tutup minggu datang bulan malah teu karasa Bisarmi geus taun-taun digawe di Suganda. Kalayan lancar jeung matak ngagumbirakeun. Bisarmi bisa ngiriman unggal bulan ka anakna. Sarta Rojali geus sakola di sakola dasar di Cileuti. Diasuh ku mausih anu ngarasa bagja sabab ayeuna mah teu kudu riweuh usaha ku pangirim ti Bisarmi ge geus cukup. Ayeuna urang tuna heula para wargi sadaya kaayaan Bisarmi nu keureug-reug pageuh boga kapagawean di kota. Urang malikan ka tukang nyaritakeun perkara suha katut ili nu geus ditewa kudu wajib lantaran kalakuan jeung tekadna matak nariweuhkeun ka sarerea.
Sabada diayakeun papariksaan nu taliti, kapaksa Suha jeung Ili kudu narima kana ganjaranana. Ngadekem tina tahanan nu berwajib samemeh diajukeun ka pangadilan. Salahna memang mang teu pira, tapi geus ngarupakeun hiji lantaran kana maotna Ocim nu dibalukarkeun ku tindakan karta teh. Harita Suha jeung Ili geus aya di kamar tahanan. Pating jarentul bari ngalamun baeud nandakeun anu susah pilampaheun. Suha inget kana kajadian nu geus kaliwat terus ras ka Karta jeung Ocim urut babaturanana. Ha? Dewek mah sateu kaharti euy na urang teh make kudu ditahannya. Naon atuh kasalahan urang nu sabenerna? Apan mayahan henteu, maling henteu. Nah, make kudu make narima ganjaran sarupa kieu. Heran euy. Ili ngagareuwahkeun ka Suha. Nu keur ngalamun mikiran nasib. Red ka Ili anu memeh ngajawab teh ngusap beungeut heula kawas nu ngahaja miceun lamuna. Urang teh sanyana mah katempuhan li. Sabab mun Ili kana kasalahan mah memang teu perlu ditahan urang teh. Da urang teh maling henteu, mayahan Ocim ge henteu. Tapi urang geus ngahiji jeung Ocim, geus ngalanggar aturan sarta geus jalir janji. Urang bareto geus janji yen moal sakali-kali deui main kartu bari tumpangan duit. Tapi buktina urang teh kalah ka maceuh. Sarta ngajadikeun kaributan ku ayana Karta jeung Ocim patelak oge. Nah, jadi najan urang teu ngajalankeun kasalahan sacara langsung ge tetep urang teh mibana kababawa. Kaciwit kulit kabawa daging atuh. Sabab milu badami jeung milu ngajalankeun. Utamana mah dina perkara nuding maling ka Karta nu akhirna Karta amek. Aya kajadian teh Ocim dipaehan, da ieu kasalahan urang teh li. Ili ngahuleng omongan Suha nu bieu teh kadenge pabaliu teu puguh. Asa teu aya cekeleunana. Ili tetep boga ambapan yen dirina teh teu salah, sarta teu perlu asup ka tahanan. Ili kurang tanggung jawab manehna hayang meunang sorangan, bari teu daek ngeunteung kana lalampahan nu dijalankeun ku manehanana pribadi. Harita Suha nyarita deui. Cenah kalaka ngahuleng li, kaharti tawan teu euy. Suha ngagebah anu ngahuleng panon mencrong kana beungeut. Teu lah teu kaharti kuring mah. Da teu rumasa salah atuh teu narima kana hal ieu kana ieu perlakuan. Mun bisa murang kabur euy ceuk Ili kawas nu nekad. Hayang bebas tina tahanan puguh we Suha meni ngajengho. Manehna teu boga niat kitu ari ayeuna ngadenge Ili ngajak kabur teh colohok bengong. Maneh teh lieur tawa kumaha li? Rek kabur teh kabur kumaha euy? Kabur ti dieu? Oh nya kabur ti mana atuh? Ih ari maneh pan sakieu pageuna kamar tahanan teh saricig beusi beuni galede. Jaba dikunci ku kunci gemuk segede peureup. Kumaha mukana? Punya hese ku jalan kasar mah urang kudu ngagunakeun uteuk atuh, ngagunakeun akal barina oge. Uteuk bisa ngelehkeun kamar tahanan jiga kieu. Saliwat ge geus kapikir moal bisa euy. Ceuk Suha bari ngarangahkeun dua leungeun. Dewek rek nanya ari maneh betah atawa henteu di dieu? Oh sapi jelema ngeunana nu betah dina tahanan. Suha kalah ka Malik nanya. Nu gelo meureunnya nu betaheun mah nya. Tapi na maneh atuh jiga nu harerese pisan diajak badami teh. Na teu hayang bebas kitu? Ili keukeuh tatanya. Li, perkara eta mah teu kudu dicaritakeun deui euy. Tangtu we dewek ge hayang bebas jiga sasari. Tapi kudu dipikir heula kumaha petana mun hayang bebas di dieu. Apaan sakieu parageuh jeung wewegna. Nya tapi mun aya kahayang mah najan weweg sakumaha weweg euy moal burung bebas, moal burung bisa diakalan. Pokona nu penting mah niatna heula. Mun kayang tangtu pareng tak ieu nu dipiharep ku dewek teh. Ceuk Ili, manehna tetep boga pamadegan hayang kabur tina tahanan. Kaharti pisan, tapi lamun dewek bener-bener hayang kabur, rek kumaha pilampaheun? Naon nu kudu dijalankeun pikeun ngahontal cita-cita? Kieu euy ha euy. Lamun urang pareng dikaluarkeun kudu bisa nipu ka para patugas. Sangkan aya kasempatan pikeun kabur. Urang kudu nekad. Ulah sieun ku pati lah. Nah, najan naon ge bakal nu tumiba. Sang hareupan pokona mah urang teh kudu bebas tina ieu tahanan. Kudu bisa males pati ka si Karta, ka hajibana, ka kulisi nu geus ngagebruskeun urang ka dieu. Alatan maranehanana urang jadi unggah balewatangan euy. Ili, maneh teh eling henteu? Suhareuwaseun teu nyangka yen Ili boga pikiran nu sakitu kotorna. Teu kudu tatanya, sabab dewek eling. Ngan dewek teh teu geunah hate we lamun nepi ka ngalaman di bui mah. Sabab ieu kabeh balukar tina pagawean si Karta.
nu dibantu ku Haji Bana jeung kulisi. Taku lantaran kitu dina hiji mangsa urang kudu bisa mulangkeun eta kanyeri. Cek Ili bari pepeta. Sorot panon jadi cahayaan jiga nu kasurupan ku arwah Ocim. Suha ngahuleng manehna teu bisa nemal hade atawa nemal goreng. Manehanana can tepi kadinya lamunan teh can kapikir ari kudu kabur bari mawa niat nu males pati. Maksudna niat trek males pati. Mun maneh bener-bener nyah kasobat kudu wani pati ya jiwa ragana. Pikeun ngabelaan si Oci menugas palastra gara-gara si Karta. Urang salaku sobatna kudu aya kanyaah atuh, kudu aya kabela ka manehanana. Mun nya maneh ngaku sobat ka si Ocim kudu boga niat. Pikeun ngajalankeun hiji pagawean, eta pagawean teh nyatana kabur ti dieu tuluy males pati. Suha can nemal keneh bae. Pipikiran kalah kajadi lieur hatena kapangaruhan ku rupa-rupa sawangan nu teu puguh. Omongan Ili kalah kajadi bang baluh kana dirina. Ditarima hatena teu mikeun. Ari teu ditarima memang asa teu aya belana ka sobat. Suha jadi bingung teu puguh cecekelanana. Li sila dewek mah kalah kalieur euy lah. Teu sanggup mikiranana. Ieu mah teu perlu dipikiran, nu perlu mah netepkeun niat. Narek bela ka sobat atawa moal? Rek niat kabur atawa henteu? Wani atawa henteu? Yang hareupan hiji kajadian? Tak ieu nu kudu perlu dijawab mah. Sok pikir kumaneh. Ceuk Ili ngadak-ngadak ngomongna capetang jeung tegas deui jeung loba pangaweruhna. Nyamun kitu carana mah dewek mah rek nuturkeun kana kahayang maneh we atuh. Yu atuh najan rek kabur ge tapi kumaha carana euy? Ceuk Suha jadi nekad manehna kapangaruhan ku omongan Ili. Dah beres ari kitu mah kudu tegas heula jadi lalaki. Mun geus boga maksud anu kuat tinggal mikir we carana. Kekelanan urang pikiran heula. Ili napalkeun curug kana tarangna uteukna muter neangan akal. Sangkan bisa lolos tina eta kamar tahanan. Suha ngahuleng jajantungna ratug. Ari nyaritana deui para mitra sadaya. Pipikiran mah geus miheulaan aya di luar. Mani geus bebas we para wargi sadaya. Teu lila gek diukna robah jadi ngajogo. Kieu mun peuting anu jaga teh ukur duaan, peuting kahiji urang api-api hayang kacai. Bejakeun hayang miceun kitu. Tapi ulah waka nemongkeun anu matak curiga. Sing taat jeung satia kana aturan we. Kan ari naon teh bari ka kamar teh nya. Nya bari kaluar mata kudu hirup, hartina mah kudu nitenan kaayaan di pipireun ieu urang. Pokona mah apalkeun ka tempat ieu ye. Ngarah urang bisa kabur. Engke di mana ya bancang pake buh kumaha karti? Saterusna harita Ili nyarita deui. Tah kieu euy. Peuting kadua atau peuting katilu. Mun di luar geus kaciptanya. Geus kacipta dina sawangan kumaha kaayanana. Dina hiji peuting urang kudu api-api hayang ngising euy lah babarengan kitu tah kacai. Mun geus di luar patugas rontok ku maneh ti tukang. Pokona mah sarta dewek rek ngajejek ti hareup. Mun patugas geus rubuh urang kudu bisa buru-buru lumpat sarta kabur ninggalkeun ieu tempat kitu tah. Ceuk Ili bari pepeta. Nyarita estu meuni rarangu ngababarikeun pisan. Suha meuni ngahuleng ku manehna mah teu kasawang ku sakumaha balukarna engke. Leuheung mun hasil kumaha mun henteu. Berat li euy asa ham-ham gawena euy. Mun aya kahayang ulah mopo memeh nanggung jalankeun we heula. Perkara hasil jeung teu mah kumaha engke we tunaha. Ili tetep gede harapan. Nyarita teu weleh ngandung subang. Nah, ieu atuh urang cobaan heula iraha mimitina. Peuting engke urang cobaan, keun dewek nu mimiti kaluar. Heuglah satuju ayeuna mah dewek ge. Keur gunem catur kitu kadepruk sada sapatu kana ubin. Beuki lila beuki deukeut jep nu ngarobrol teh jempe. Ngahep-hep jiga nu sieun jebul aya polisi saurang. Rag eureun hareupeun pantok kamar tahanan. Panon melong ka jero negeskeun tahanan nu duaan. Tapi teu kungsi cacarita leos init deui dibarengan ku Suha jeung Ili nu pating rarenghap narik napas jero. Akhirna polisi teu katempo balik deui ka tempat jaga. Beurang kaganti ku peuting jangkrik jeung gaang reang di sarada. Hawa karasana tiis mata kabulusan Suha jeung Ili pating purungkut tiriseun. Bibirna geunteul huntuna noroktok. Harita Suha jeung Ili kacida ngarasa ripuhna sabab peuting eta asa beda jeung biasana. Tirisna kabina-bina komo ubin jeung bilik tembok mah karasana kawas es balok.
Caya naonnya mun tiris-tiris teuing aya nu ngajuru kitu. Sabab cekolot mah sok tiris cenah, tiris pisan cenah mun aya kajadian kitu teh. Cek Ili bari nyedekeun awak ka Suha, ngarah karasahan neut meueusan. Teuing dewek heran jiga mah ieu teh ngahaja we nyiksa ka urang. Bakat ku hayang puas we ka jelema nu gede dosa kitu. Jawab Suha sangeunahna. Lain siksaan ieu mah kacilakaan. Sabab nu niiskeun hawa teh lain jelema tapi alam ieu mah ye. Cek Ili bari murungkut gadona norok tok. Ajeun lah. Da kitu-kitu keneh tapi Li kumaha ieu rencana urang? Jadikeun we, sing sabar urang ngadaguan ngontrol ka dieu. Keur kitu kurutak aya nu datang anggota nu keur piket. Ngahaja ngontrol tahanan bisi kabur regeureun deukeut panto. Ku Ili geuwat di deuketan sarta tuluy nyaritakeun maksudna sakumaha nu geus dibadamikeun kamari. Mimitina mah polisi teh teu ngidinan lantaran melang bisi aya kajadian nu teu dipiharep. Tapi Ili bisa pisan ngomongna. Ngolo-ngolo jiga nu nya akhirna mah Ili diidinan ka cai sedengkeun Suha tetep di jero kamar. Ili digiringkeun ku polisi bari taki-taki, senjata geus disiapkeun bisi Ili kabur. Puguh we Suha teh colohok bengong manehna ngarasa cangcaya sok sieun rencana kamari teh gagal. Lantaran rencana nu geus asak harita teh robah pisan cenah para mitra dina skenariona. Robah pisan. Ari nu digamarkeun ku Ili mah harita teh manehna bisa barang keluar, sedengkeun harita saurang-saurang bari jeung harita teh disurungkeun ku senjata. Waduh, si Ili gagah harina naon teh kumaha petana mun hayang kabur teh. Pan geuning kacai teh digiringkeun ku badil. Mun kabur kari ngejegur nemak sigana teh ari belumpat ari dorhos moal dar meureun aing ge. Cek Suha dina hatena bari mencerong ka Ili nu init kacai. Teu kungsi lila Ili geus balik deui ka kamar tahanan, cepret dikunci jiga tadi. Polisi balik deui ka tempat jaga ari Ili ngarahu ku bangun anu capek. Gancang ditanya ku Suha. Kumaha kaayaan di luar Li? Nah aya harapan kana kabur Aya malah mah mata gede harapan. Kenceun kamar tahanan aya benteng kira-kira satangtung. Tapi moal mata kese naekna sabab aya temok sumur ada jangkung. Mun hayang bijil make jalan eta beres pokona malah. Ku dewek tadi geus ditalungti. Nya tapi tadi ku dewek kasaksian pisan basa maneh bijil. Kacai ku polisi dituturkeun bari ngawengkang badieu. Rek kumaha carana pikeun kabur da meureun kaburuk di badieu ari lumpat mah. Nya make polo atuh lagagabah kaburna. Keun bae eta mah kumaha dewek we isukan pokona mah. Pokona mah tarekah kudu dijalankeun. Soal hasil atawa henteu mah lah kumaha ngkewe. Geus lah, urang hees euy. Pokona mah ngawet-ngawet tanaga keur isu. Ili tuluy nyarane kana temok reupeureum pipikiran kumalayang ka mana-mana. Kaayaan beuki peuting hawal tiis beuki karasa. Sababaraha kali aya nu ngontrol ka kamar tahanan tapi Ili jeung Suha geus kerek meuning nyegrek. Najan tiris jeung loba reungit ge ari geus tunduh mah teu burung tibra nepi ka isuk aman teu kungsi aya kajadian naon-naon. Gancangna carita peuting katilu ti saprak aya rencana kabur. Suha jeung Ili geus taki-taki. Rek ngajalankeun rencana manehanana. Kabeneran nu piket teh ganti deui patugasna. Harita mah jiga nu lalabora ngontrol ka kamar tahanan teh teu mawa bedil. Kawas nu rasa maneh. Suha bungaheun manehna ngaharewosan ka Ili. Lain moal meuli euy. Lain waktuna nu hade euy. Bener. Kedah urang akalan. Hade sing rancingnya. Mun aya naon-naon tong mikir nu lain-lain, gancang lumpat, usahakeun sing jauh ti dieu. Lumpatna teu kudu bareng, mencar we ngarah aman. Ngan engke kudu tepung ditungtung jalan aspal, beulah kulon nya. Nya ngartilah sok atuh jalankeun. Patugas piket ngadeuketan. Panon melong ka jero tahanan Ili buru-buru nyampeurkeun kana panto. Omongan-omongan nu basa kamari dipake ngolo piket, anu tugas kamari ayeuna digunakeun deui. Dibarengan ku pamolah anu nyeta-nyeta hayang kacai jiga nu geus teu tahan. Teu bisa isukan dewe kacai mah eta patugas teu ngidinan. Pak. Upami teu diidinan kaluar mah tangtos bakal barau di kamar teh. Tos teu kiat bongan kamari dipasihan samel nu kacidaladana mangkani abdi teh teu payah kanu lada-lada. Walaupun sua ge sami we hampir kaborosotan ieu teh. Ili pinter nyaritana bari jeung pepeta ngarah nu diandel. Ngarah diandel gitu. Tina awahing ku keukeuh-keukeuhna akhirna Ili jeung Suha diidinan bijil.
tuluy digiringkeun ka cai nu pernahna teu jauh tidinya ngan rada bunyi sabab di pojok rohangan kantor polisi. Barang geus aya di luar, Suha meningan sakilat malik ka tukang. Hiuk ka bro, nonyok iga burung. Polisi nahan napas bari jeung kaget. Samemeh sadar kana kaayaan ili rikat nonyok hulu angen. Tapi edas. Polisi ge lain jalma kosong bolostrong nempo peureub ngadius kana angen teh rikat dirawel meningan sakilat. Hiuk kap cedud dibantingkeun ka gigir sakaligus. Soloyong cedak ili neungar temok. Kudu peluk Namru tarangna bancunur sirahna karasa lieur meni asak. Polisi para mitra sadaya harita teh kukulutus kurang ajar sia kilek malik barang bre Suha geus ngayunkeun peureupna rek ngancam careham. Kilek plos milepas. Seak keduk sapatu bot kana tuur Suha. Tumerapna Suha ngagorowok. Aduh. Rempayak para mitra bro Namru. Jadi kumaha nyerina eta para mitra. Bincurang katinggang ku sapatu bot. Tuang kaning disepak katakerna. Aduh, karaos ini. Power para wargi sadaya. Jadi teu percanten mangga we dagorkeun kana suku korsi. Mangga para wargi. Aduh, ieu aya ya wae. Suha marurung seak cebet ditampiling pipina. Meni kokowongan bakat ku nyeri, polisi meningan sakilat ngajewang leungeun Suha jeung Ili. Durug-durug digusur di kamar tahanankeun. Barang geus tepi duanana dijongklokeun, bru dalam di jero kamar. Bari pating hargung bakat ku nyeri cepret panto dikunci. Polisi narik napas panjang bari molotot kanu duaan. Aya naon pral aya kieu ribut-ribut? Cek hiji sora nu kakarajo. Iya pak, tahanan mau coba-coba kabur? Cek eta polisi nu pangkatna kopra. Darak-dak nyaritakeun ubieu kajadian ote meuni gogodeg nu ngabandungan teh. Nu akhirna diputuskeun yen Ili jeung Suharek dipindahkeun tahananana kanu leuwih buni sarta moal meunang kaluar ngan samemehna eta polisi amanat heula kanu duaan. Ili, Suha. Anjeun geus nyoba-nyoba rek kabur ti tempat. Ku jalan nipu jeung ngabobodo ka petugas. Ku kituna anjeun duaan geus nembongkeun sikap nu goreng patut, nu bakal ngabeuratkeun kana perkara. Taina wayahna euy, tempat rek dipindahkeun kanu leuwih heureut. Sarta moal dibere kesempatan kaluar. Kajaba mun geus dipanggil ku pangadilan. Taek aina sing jongjon sia sare didinya. Leos polisi nu duaan teh init. Ningalkeun Suha jeung Ili nu carolohok bengong. Bari hatena lalenyapan reuwas lain di kieuna. Meuni asa dina pangimpian asa teu percaya kana naon-naon nu geus lumangsung. Lila-lila Suha sadar pok nyarita bari ngahega. Li. Ieu hasilna geuning euy kalau kana mangan berat. Kana perkara nu keur disanghareupan ku urang teh kumaha mun geus kieu? Naon kudu dipilampah yeuh. Cek dewek teh pamohalan euy bisa kabur polisi teu bodoh atuh euy. Mana ditugaskeun nya manya manehna jelema bodoh. Nya udah kabeh karepan loba keneh jalan lah. Bikin ngajalankeun ieu rencana mah ayeuna gagal engke mah kudu hasil. Wayahna euy. Ulah beak pangharepan euy. Pokona mah bisa keneh diakalan, inget yeuh. Dihukum lain dipaehan yeuh. Dina hiji waktu bakal bebas. Tadi mana geus bebas urang bakal laluasa ngajalankeun rencana teh. Cek Ili tetap sumanget na ngagedur, teu robah-robah. Atuh Suha para mitra meninga huleng, manehna teu pati wani pipikiranna. Robah-robah Suha teh ngahuleng para mitra bener. Manehna yang kabur ngarentet deui kapok ku kajadian tadi. Tuur karasa linu urut dijajak ku sapatu bot. Kajaba pipi meuni asa bareuhnya nyautan urut ditampiling. Aduh euy. Batina we tuur asa rek coplok pipi bareuh euy. Jeung panasnya nyautan. Mati panampiling polisi teh meuni nyeri kieu euy. Boa-boa boga aji semu gunting yeuh. Suha ngusapan pipina. Lah, dewe ketarangnya sabancurur dengar temok sirah lieur euy. Hayang keneh kitu, Suha neuteup bari muring. Naon hayang keneh teh? Sok tarapuguh ari maneh. Ko eta nu ditotogkeun kana temok ngarahulu cager. Ili teu nemal deui manehna ngarti kana omongan Suha. Nu satengah maido ka manehanana. Sasat nganaha-naha bet kumaha wani ngajak kabur. Atemahna kitu kudu nanangan ka nyeri. Jaba perkara bakal tambah berat. Upama sopan atawa sadar mah sigana Suha jeung Ili teh moal narima hukuman berat. Tapi ayeuna geus aya kajadian kitu ngalawan ka petugas bari jeung niat rek kabur, geus teu bisa dicegah deui hukuman ngancam kanuduaan.
Kocapkeun isukna para wargi Ili jeung Suha bener-bener dipindahkeun ka kamar tahanan nu leuwih heureut. Dipake cicing kuduaan menidukdak. Jaba teu make janela, teu make lampu atuh mun peuting teh yakin bakal meredong. Suha ngarasana langsa kaduhung sagede gunung bet ngagugu ka Ili nu ngajak teu bener. Tapi taya hartina ayeuna mah sagala rupa teh geus kajadian. Teu kacatur kumaha lumangsungna sidang dina ngarengsekeun perkara Ili jeung Suha. Nganu penting mah duanana meunang ganjaran nu satimpal. Luyu jeung kasalahan nu geus dipilampah. Suha jeung Ili dihukum 10 bulan sewang sarta sanggeus ragrag vonis tuluy dikirim ka tempat lembaga pemasyarakatan. Satadina mah Ili tetep nekat rek neangan kasempetan di mana bae pikeun kabur ti tempat hukuman. Tapi penjagaan kacidarekepna nepi ka teu aya lolongkrang pikeun nyoba-nyoba kabur. Akhirna Ili jeung Suha kapaksa narima eta hukuman nepi kacacap 10 bulan manehanana kudu daek tetep betah di eta tempat nyaeta di Panyara teh. Urang teh geus 10 bulan aya di dieu euy, na iraha rek dibebaskeun nya. Palang siang ditambah deui hukuman teh euy. Cek Ili dina hiji mangsa harita teh pasos sore. Ili jeung Suha sakamar. Tuh ingat tuh Pak. Da li dewek ge sarua we hayang bebas, hayang geura balik di kalembur. Ngan harapan teh jadi pareum euy. Sabab ari urangna kaluar ti bui mah anak bah Armad teh moal daekeun meureun nya, buat geus dikawin ku batur euy. Hanya kar lebar ku belana we dewek mah euy. Cek Suha horeng ngahuleng mikiran kabogoh. Nu ditinggalkeun ku manehanana. Manehna sakieu keur wari teh kala mikiran awewe. Engke we mikiran nu kitu mah euy. Sabab diri urang teh sorangan ge masih kene can bebas. Ayeuna mah urang mikiran pilampaheun mere kumaha mun geus kibebas ieu. Cek Ili daria pisan. Ayeuna teu rusuh kawas bareto pamikiran geus leuwih jauh. Amahan rasa geus leuwih panjang. Kuring mah asa bingung teu boga tujuan malah pibalikeun oge lah susah. Na kudu ka mana mun engke bebasnya bapetere dewek pasti ngamak meureun euy. Ari geus sayang kumaha tuh? Ili nanya deui. Kaya maneh kumaha dewek marek nuturkeun maneh we. Kieu ha euy. Pikeun saheulaanan mah sangkan ngaran urang teu tambah kotornya. Urang api-api insap we ngarah pura-pura jadi jelema bener. Tapi kudu usaha we sateka pola euy. Sangkan bisa ngabongkar imah hajibana, paok duitna jeung barang-barangna perhiasan. Saterusna bales pati ka Sikarta. Kudu dilaksanakeun euy. Mun perlu urang guguru heula ka jago-jago silat nu sohor. Mun Sikarta teu beunang pamajikanna ge taya salahna. Mun urang dipodaran kitu. Waktosna CF.